Satu jeung urang baju nawa ieu mah halus jeung lebaran mah pas di meujeuhna ieu Pas ya? Macem kali. Kopi aja mana lah. Kayak gampang orang mau menang deh, tenang. Ya. Kayak musa job di lah. Lumayan siap lebaran ya tuh. Bahan ngeunaheun di halus Atuh pakai kacamata nah, sekali naik balik lin. Ieu mah ieu wah, ieu mah halus bahan lagi halus ieu mah deui. Geus lawanya, balik heula nya. Cuma balik lah. Kayak mau sekali. Aya di mangsa, kontak we nya. Siap, kayak di inbox, Ayo nya. Siap. Hahaha, lumayan ninggulin kue bedug, baju bedug ya. Pamajikan coba ngambek pas sambutut ya. Praktek kedeukuan AKI GABUG spesialis JOM Blok Keronis. Oh berarti iya ya dukuna ya kadieu jalanna meureun. Wah, ima tutup we dukun teh. Mohon maaf, praktek dukun tutup sementara lagi holiday. Biar nggak panik, wah. Bering ima dukun teh. Kumaha itu lah, saya balik lah. Mana kemana, Jang? Ayo ka dukun euy. Oh, gua dukun yang tutup. Piraku atuh. Mata percaya aing. Aing mata baik DOG. Oh, gua tutup. Jum, temen saya mah. Ih, tapi dah tutup euy. Iya. Balik dulu ya. Duh, amananya si Mas teh. Cendak nantiran air mata doyot ka aing. Tapi wae ieu teh. Moal kitu aing ngabobodo deui mah ka aing. Susul lagi kitu susul. Heulah, susul lagi ku aing.
Heueunya euy. Nasi Mas ka mana nya? Wae geuning atuh kabar-kabar acan si Mas. Puguh pisan si Mas teh atuh nya. Duh. Lah. Aku disusul mureun ka imahna. Susul lah. Ayo mana ke mana? Aing ke tempat si Emas. Dari mana ke mana aja? Atuh sarua aja aing. Ayo mana naon ka si Mas teh? Aing mek nanyakeun soal nu kamari, soal cincin. Geuning atuh sarua. Ya batu bareng jeung urang ya. Ya apa tuh ya, Bang? Mas ke mana eta? Woi, ke mana sih Mas? Mau kantor gitu segala. Kabur jigana. Bener Mas, masa sih aku ngebohong? Sekarang aku mau pulang dulu ke Jawa. Besok aku sini lagi. Nah sekarang tolong dong, aku cariin ojek. Wah, mungkin nggak bohong we siga kamari. Nyejang. Kamari kalau kita amal segala. Ngomong wae yang ngertisan mah tuh Mas. Penting segala dalil segala. Nih Mas, ini kan buat kepentingan jenengan. Saya berusaha untuk mencari air mata itu buat kepentingan jenengan. Sekarang aku anterin dulu, nanti tak kasih rokok, gimana, mau nggak? Hah? Rokok? Rokok naon Mas? Marlboro lah. Pokoknya rokok apa aja, nanti kamu milih di warung, yuk. Mau nggak? Kumaha Jan? Geus kemana tarik wae ke rokona jeung urang. Kuduaan rokona ku jeung urang Geus mah. itu kuduaan ke. Berarti nya. Ini Mas yuk. Sok Mas. Penting air rokok lah. Ini nama. Ya udah. Tapi motornya mana? Ada di sini tenang. Saya bawa motor tadi. Oh ya? Iya. Ya, yuk. Gening mana mandeg? Beli rokok dulu Mas. Saya ngerokok yuk. Oh, rokok. Ya, yuk. Nuwun. Bu. Bu.
Angka uangnya apa ya? Ada apa, Mas? Ada tumbas, Mas. Tumbas. Tumbas teh naon? Apa ya? Aduh, apa ya? Belilah, beli. Oh, beli. Beli apaan? Anu beli rokok Marlboro, ana orang Mas. Oh, Marlboro. Aya, mau beli berapa? Nah, tak kerjain gue. Awas gue tak kerjain. Beli 5 bungkus, Mas. Nanti yang bayarnya orang yang itu tuh. Ojek itu. Oh, iya rokoknya. Mas, yang ini, Bob. Iya, Mas. Tuh kan, itu tadi yang bayar. Ya. Ya. Nih, rokoknya. Oh, benar, sip. Ayo. Orang. Ayo naon, Mang? Kadang. Ayo naon, Mang? Bayar heula tadi rokok. Bayar naon atuh? Urang mah teu boga hutang ieu. Tadi rokok 5 bungkus. Hah? 5 bungkus naon? Rokok naon? Saha nyokotna? Tadi si emas nyokot rokok 5 bungkus Marlboro. Hah? Bener. Oh, tadi 5 bungkus lumayan readingnya. Nah, pan ke orang kemarin dagingan sebungkus. Pan saya nyebut lagi dibayar lagi ku si emas tadi. 5 bungkus tadi Marlboro lumayan readingnya. Aduh, Gusti eta si Jawa ka aing kan sana. Nipu deui ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Kuatkeun deui ya Allah. Beneran mana, Jang? Pusing. Pusing kunaon ai maneh? Pusing mah urang yo. Ditipu ku dukun gelo. Atuh leuheung maneh mah. Yo urang si Jawa unggal papangi ditipu we hayu. Tadi ge aduh. Komo titah mayar rokok 5 bungkus. Saha? Kapan aing, Jang? Nunaros. Oh, sugan broho. Guys, duk pada dia duk ya. Lanjut ya dia tuh. Sia di tangan ku aing tita tadi kalah barang jeung sarareng sing nu karari nu harari deung. Teu hade gini budak teh. Aing maneh dengan aing gawe naon, Jang? Mana ada ngojek sia rokok cenah tadi diduakeun kumaha teh? Rokok ceduk sia tuh, Jang. Lain ge untung aing kali tah mayar rokok 5 bungkus ku Jawa. Tipu di wae aing lah. Jawa gerak ka aing. Bina-bina teuing gerak. Hah? Untung lain aing nu mangkat. Bondos deui sia macam. Gus, aya nama ya barudak daripada masing-masing aya nama yuk cong kerja kelompok BG cong datangan neng Nia aya nama cong tanyahan Cong datangan itu kayak mana? oh cong datangan cong tanya tanya saha nu bener-bener gitu Sok karek milih milih saha kena. bener-bener anu tukang pilih Oh, iya, wayahna tapi ini tiap kudu lah. narimakeun Siap. ayo Ayo lah.
saya nikahkan dan kawinkan Gadum bin Bapak Ocit dengan Neng Nia bin Bapak Akun dengan mas kawin seperangkat alat sonat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Neng Nia bin Bapak Akun dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar kontan. Gimana para saksi? Sah. Alhamdulillah.